Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abi Muhammad Ali Fakila di kelas 10-7 SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Bade ngadongeng tentang Danau Toba. Di hiji lembang di Sumatera Utara, aya hiji pamuda ngaran Toba hirup sederhana jeung rajin digawe. Dina hiji poe, basa Toba keur mancing di walungan, manehna meunangkeun lauk mas anu gede tur geulis pisan. Tapi basa lauk eta rek diayakeun, teu fungsi lila lauk eta robah jadi hiji awalna geulis. Awewe eta ngawejaan ka Toba yen manehna sabenerna jelmaan ti lauk anu Toba tangkep. Toba kagung ku kagelisan awewe eta terus akhirna maranehna nikah. Tapi samemehna nikah, awewe eta nyarap ka Toba supaya teu nyebutkeun asal usulna sabage lauk kasaha wae. Toba satuju kana saran eta. Sareng aranjeunna hidup bahagia babarengan. Kelami ti harita aranjeun gaduh hiji anak lalaki anu disebat Samosir. Samosir jadi budak anu lincah, tapi oge sering nyieun bapana ambek ku sabab kalopana nakalna dina hiji poe. Toba kacida ambekna ku sabab Samosir teu nurut kana pamarentahna. Dina amarahna, Toba teu kahaja nyemut anakna ku kecap budak laut. Ngadenge kecap eta, pamajikan Toba kacida ku ciwana terus ngaranna yen janji geus rusak. Manehna geura-geura marentahkeun Samosir sangkan buru-buru naik ka hiji pasir anu luhur teu ngajauhan ti luhur eta. Dalila, diharita, hujan gede turun pisan. Lumut tempat makanehna cicing karenan ku banjir badag anu nyieun sagala tempat tilalep. Iwa ti pasir tempat Samosir ngungsi. Banjir eta akhirna nyieun hiji situ anu gede anu ayeuna disebut Situ Toba. Sakta pasir tempat Samosir numput akhirna disebut Pulau Samosir. Sarita ieu ngaguak pentingna nepi ka janji jang akibat dina ngarampak kana anu geus diucapkeun Situ Toba jeung Pulau Samosir. Ayeuna jadi tempat wisata anu kawetan di Indonesia. Sakitu anu kapihatur, hapunten upami aya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.